batur. Itu sawah ngablak di mana-mana. Aduh, urang geus gede mah ku aing dibeli eta sawah kabeh. Ku aing ek dielehkeun si Dono oge. Ren di motor mi alus-alus teuing ah. Sanajan ieu motor batur aing rek ngakue ieu motor aing. Aing beuki ganteng make motor ieu mah teu. Oh no. Juga anu bogana euy aing pun ah. Itu nu burung ningan keur ngalamun. Ganggu ku aing ah. Kernaon dok? Memang ngaganggu kesenangan orang saja. Nyari mana kernaon atuh? Sawah itu ku aing ek dibeli kabeh. Wow. Halah ari maneh boga duit di mana? Ya Ansyah mau disisakeun keur maneh mah. Asli urang mah tapi urang ek ngalamun heula. Ari maneh kita tadi di dieu. Heeh, aing teh ah karasa. Eta speaker suara naon nya, Dok? Dangdutan meureun eta mah. Burung sugan pan eta mah solawat teh sia. Ge penting urang tolab wah. Ayo ah. Keur naon, Jang? Keur kieu we ceuk ngalamun. Lain ngalamun wae hegera marani, sakedeung deui oge tolap. Rek milu moal tolap. Wah, karek ke jam sakian bawe tingan. Ngurus tunyung budak teh di bejaan teh lain nurut ka kolot. Bawe ini teh semek. Nangis we lah, urang geus mandi heula. Ah, sarua urang ge ek mandi.